A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamun urang ieu dagang geus dagang naon bae ge caritana ngajejes bae. Nya ngajejes teh. Teu ngajejes teh baju-baju. Nah, dijampean kudu kali hikmat geus. Wiridan wa azin finasi tadi geus. Menta doana ka sasanes tapi macet bae. Adzan tengah peuting di tengah imah opat arah. Mimiti ka kulon, aju ka kaler, aju ka wetan, aju ka kidul. Adzan, urang adzan di tengah imah sorangan. Ka kulon, ka kaler, ka wetan, ka kidul. Tengetkeun ieu opat arah ieu abe maju ih. Abe maju ih. Lantaran lamun teu maju-maju kan sanu bisa ngabangun masjid coba yeuh. Nah, dik sanu ngaberangkatkeun indung bapak. Ai maju makan ngeunah urang bisa kawin deui. Kakulon heula mengitina azan biasa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah lain qomat azan Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah saarah 1000 siapa hidup di bere jajaten be kitu heran aing mah moal maju-maju datang ka irah ge ini bara 1000 boh berarti sarua kajen aing mah susah ge siapa hayang hiji aja sugi teu beres urang bojong dasarna serius pala bae sebab nu mantak teu maju didoakeun ku ahli hikmat geus ku kiai biasa geus ngana ngawirid geus teu maju-maju di jerona berarti kan aya sesuatu nu teu kudu dicaritakeun mungkin aya gangguan ti luar mungkin dirina kurang meneran maka ku azan 1000 mun bisa saarah 1000 lamun teu bisa 1000 bagi 4 jadi sabaraha 250 ku coba ku ente dimulai jam 9 jam 9 coba ini hayang nyaho ya ieu mah hayang deuk sugi deuk teu mah hayang nyaho balanan azan 250 kali 250 saarah sabaraha jam coba lamun sajam berarti 4 jam tinggal kumaha NTB ku lagi can nyorang ieu atuh teu mantak can nyorang susah sih aing mah pajar sopo gua wajib mah tolol lain can nyorang susah can nyorang dagang atuh ulah make speaker ulah puting-puting wiridan make speaker beres ya anak buah tah serius sih lain lalagan lu kulan nu mantak ngomong gitu kunaon di dieu lebet teluh lain lalagan ieu karasa oh berarti lain sabarangan ye eueuh di jampe berarti azan eueuh di jampe berarti azan ok ente ka mana neangan jampena hese di bojong kono lebet teluh kieu ieu karasa ieu karasa lain lalagaan teluh berat ieu teluh malulu ieu wah cenah kiai sok nyaho ih lain dicekal hiji bisa ya tah eta wiridan hiji tadi wa'azin nomor kedua jang penangkal ilmu anu ku urang teu dipeke kahayang azan tengah peuting 4 arah lamun bisa 1000 saarah mun teu bisa 250 ngan kurangan hiji jadi 1000 kurang hiji tengetkeun tah sia ade teu kudu bebeja deui ka kula hadiahan para kiai seperti eta lamun urang boga gangguan dina usaha terutama dina usaha mun aya gangguan geus tadina maju jadi henteu tadina hebat jadi kurang ieu berarti aya gangguan ieu adzan 1000 kurang hiji
berarti 990 aja. Pengen susah banget bisa ngitung-ngitung aja. 1000 kurang hiji sih 1090. Tuh beres. Nah, itulah